Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna murid-murid kelas 4 ya. Mugia orang dipasihan kesehatan sareng kesabaran ya. Guna yang harapan ujian ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Minggu ayeuna orang diajarna make LKS ya. Tapi pesan Bapak nu teu acan ngumpulkeun ya, atau yang belum menyerahkan tugas yang minggu kemarin Bapak tunggu sampai besok ya. Nah, ayeuna orang diajar make LKS. Ya, dina LKS orang diajarna 4 bab. Ya, di LKS kita belajar 4 bab. Bab hiji nyaita ngahargaan jasa pahlawan. Ya. Atau menghargai jasa pahlawan ya. Sudah dibuka buku LKS-nya? Coba tolong dibuka buku LKS-nya ya, sambil memperhatikan atau mendengarkan suara Bapak ya, melalui channel ini ya. Nah, mulai video yang kedua nyata bab kedua, endahna lemah cai. Maksud endahna lemah cai di dia teh indahnya tanah air ya. Lemah cai itu artinya tanah air ya. Terus bab katiluna cita-cita orang ya. Jadi bab ketiganya itu adalah cita-cita kita. Kaupat bab kaupat nyata padumukan kuring ya itu ya. Nah, ayeuna orang masuk ke bab hiji ya. Dina bab hiji urang judulna ngahargaan jasa pahlawan ya. Ngahargaan jasa pahlawan atau artinya menghargai jasa pahlawan ya. Nah, ayeuna bagian A urang ngaregepkeun. Nah, di dijelaskeun ya. Pahlawan teh nyaeta jelema anu boga jasa gede jeung loba gunana boh pikeun masyarakat, agama, bangsa atawa nagara. Nah, ya. Jadi pahlawan eta teh jadi jelema anu boga jasa. Gede, jasana teh gede pisan ya. Boh eta kapikeun masyarakat ya, agama, bangsa atawa negara ya. Jadi jadi pahlawan itu orang yang punya jasa besar ya, dan banyak berguna ya, untuk masyarakat, untuk agama, bangsa atau negara. Nah, ayeuna orang diajar ngeunaan ngahargaan jasa pahlawan. Nah, ya jadi kita sekarang belajar mengenai menghargai jasa pahlawan. Nah, bisa dibaca wacana di handap ya. Nah, bisa ditingali. Nah, didinya aya judulna Muhammad Toha ya. Ayeuna Muhammad Toha teh dijadikeun ngaran jalan di seluruh Indonesia ya. Nah, Muhammad Toha teh jadi seorang komandan Barisan Rakyat atau BRI. Nah, ya jadi anjeunna teh komandan ya, komandan BRI ya, Barisan Rakyat Indonesia. Nah, jadi anjeunna teh salah sahiji milisi pejuang anu aktif dina perang kemerdekaan. Nah, Muhammad Toha teh jadi inohong pahlawan dina kejadian Bandung Lautan Api ya.
pasti aya cerita Bandung Lautan Api eta di Dayeuh. Nah, Dayeuh Bandung atau aya nama Dayeuh Bandung teh jadi kota Bandung ya. Jadi Bandung disebut kota kembang teh eta. Jadi sabab baheulana aya kejadian Bandung Lautan Api ya. Jadi kota Bandung teh dibakar atau dihanguskan ya. Nah, itu teh pada tanggalna teh tanggal 24 Maret 1846. Nah, Muhammad Toha ieu teh dilahirkeun di Bandung ya. Ya, dilahirkeunna di Bandung tahun 1827 ya. Nah, dina orang tuana dilahirkeunna ti pasangan bapana ngaranna teh Suganda, ai indungna teh Nariah. Nah, umur 2 tahun ya. Umur 2 tahun Muhammad Toha ieu teh tos jadi anak yatim ya. Bapana tilar dunya ya. Jadi umur 2 tahun teh Muhammad Toha ieu teh jadi anak yatim ya. Terus jadi anak yatim. Terus ibuna nikah balik jeung Sugandi. Nah, nyaeta adi bapana Toha ya. Jadi ibunya Muhammad Toha ini nyaeta ibu Nariah teh nikah lagi sama adik bapaknya Muhammad Toha yaitu Sugandi ya. Nah, ya. Terus Muhammad Toha teh sakola ya. Nah, mimiti sakolana eta Muhammad Toha teh asup ka sekolah Rahayat ya, sekolah rakyat atau folk school ya. Di umur 7 tahun nepi ka kelas 4. Nah, sakolana kaeureunkeun Sobat Perang Dunia 2 Pupus ya. Jadi pas Muhammad Toha kelas 4, nah dia berhenti sekolahnya karena Perang Dunia Kedua itu terjadi ya. Kita lanjut ke halaman 4. Nah, ya. Bisa kalian baca ceritanya di sini ya. Nah, di halaman 4. Terus tugasnya itu di halaman 5. Nyata pancen mandiri. Nah, bisa kalian baca ya. Nah, nomor hiji saha ari Muhammad Toha teh. Siapa Muhammad Toha? Kedua, Muhammad Toha teh asup kana pahlawan dina kejadian naon? Tuh ya. Jadi Muhammad Toha ini dia termasuk pahlawan pada kejadian apa? Nomor ketiga, Muhammad Toha teh dilahirkeunna di mana jeung tahun sabaraha? Oh. Jadi nomor 3, Muhammad Toha ini dilahirkan di mana dan pada tahun berapa? Nomor 4, saha ngaran ini jeung akina Muhammad Toha. Nah, aya ya. Ada di halaman 3. Nah, terus nomor 5, Muhammad Toha sakolangan nepi ka kelas 4. Jadi kenapa tuh Muhammad Toha sekolahnya sampai kelas 4? Nomor 6. Nah, sapopoe Muhammad Toha teh sok mantuan akina di mana? Cari di sini. Ada.
Nomor 7, organisasi naon anu diiluan ku Muhammad Toha. Nah, aya ya. Organisasi apa yang diikuti oleh Muhammad Toha? Nah, ada di sini cari. Nah, ya. Nomor 8, naon eusi ultimatum kahiji anu dikeluarkan ku Serdadu Sakutu. Nah, jadi ultimatum apa tuh? Yang dikeluarkan oleh Serdadu Sekutu, ya. Ayo cari ya. Aya di sekitar di dia dah. Nomor 8, dina tanggal sabaraha Saudara Sakutu ngaluarkeun ultimatum nu kadua. Nah, aya di dia. Nu terakhir, Bandung Kidul samemeh ditinggalkeun ku dikumahakeun ku para pejuang serta anggota TRI ya. Nah, Tentara Rakyat Indonesia ya, TRI teh. Aya di dia tah. Di dia jawabanna nomor hiji dugi ka nomor 10. Jawabanna aya di cerita Muhammad Toha halaman 3 sampai halaman 4. Ya. Itu aja belajarnya hari ini ya. Mudah-mudahan bulan Februari kita sudah bisa tatap muka secara langsung ya, walaupun di jadwal ya. Atur nuhun. Dan ditutup, tugas dikumpulkan paling telat ya, tugas dikumpulkan paling telat hari Senin ya, hari Senin jam 10 malam ya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.